Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat. Al-ayah. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min karamatil mu'mini jauzatun muwafiqatun wa sholatu jama'atan wa jiranun yuhibbunahu. Dina kesempatan ieu pribados bade nguningakeun hadis Kangjeng Rasul anu unina min karomatil mukmini jaujatun muwafiqatun wassolatu jama'atan wa jiranun yuhibbunahu. Anu hartosna tina sapalihna kamuliaan jalma mukmin nyaeta nu kahijina jaujatun muwafiqatun, pamajikan anu ngamuwafaqatan atanapi pamajikan anu ngakuran kana naon? Ngakuran kana hukum-hukum anu didugikeun atanapi anu dicandak ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyaeta hukum syara teh ya. Tah sing saha bae jalma anu ngagaduhan bojo anu ngamuwafaqatan anu ngakuran kana hukum syara maka eta kamuliaan pikeun eta jalma. Luar biasa ya. Hebat lamun teh mah urang ngagaduhan bojo anu ngakuran kana sakumaha aturan-aturan syara. Upami ditinggal dina masalah hukum syara. Hukum syara di dieu teh aya 5 hukum syara. Hiji nyaeta hukum wajib, 2 hukum sunat, 3 hukum haram, 4 hukum makruh, 5 hukum wenang. Wajib kedah dipidama, sunat pidama, haram tebihan, makruh tebihan, wenang kumaha tujuan urang. Wenang mah kitu nya, kumaha tujuan urang, kumaha niat urang, kumaha maksud urang. Maksud urang saya jadi saya, maksud urang awon janten awon. Tah dina masalah hukum wajib sakumaha patokan di dieu nyaeta hukum wajib teh anu unina ma yusabu ala fa'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Hartosna di mana-mana perkara lamun dilakwanan diganjar, lamun ditinggal disiksa. Eta hukum wajib. Jadi hukum wajib mah dipigawe diganjar, ditinggalkeun disiksa. Sapertos salat fardu nya. Nah, eta teh wajib. Lamun teh mah urang teh salat maka bakal disiksa. Mangkaning cenah geuningnya sakali teu salat siksaanana saur riwayat mah 1000 tahun. Ceuk sapali mah 100.000 tahun disiksana teh sakali teu salat. Naudzubillahi min dzalik. Sedangkan jelema di zaman kiwari geus ngalumayankeun kana salat fardu teh. Teu dianggap penting salat fardu teh. Padahal eta salat fardu teh parentah Allah.
ya oleh Isra Mi'raj Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kedah diperhatoskeun masalah salat. Tong dianggap lalawara salat. Tong dianggap lumayan salat. Da salat teh lain parentah presiden. Salat teh parentah Allah anu ngadamel urang, anu ngadamel jagat raya ieu. Jadi lamun jalma ninggalkeun salat fardu maka bakal disiksa. Atanapi nya puasa fardu tah eta teh kawajiban, lamun ditinggalkeun pasti disiksa. Teu meunang ditinggalkeun nya. Sabab jelema anu pagaweana godin nya teu puasa dina Ramadan tegasna maka engkena di akhirat bakal dahaga manehanana. Seger di dunia memang godin, di akhirat cilaka sangsara engkena dahaga nu luar biasa. Naudzubillah nya. Tapi zakat fardu kade kaluarkeun zakat. Ulah nyaah-nyaah. Da kawajiban eta teh. Si korun ge geuning teh zakat mah cilaka. Matak jelema tara zakat pasti bakal cilaka. Munggah haji tah anu geus nisab kade eta ge fardu. Laksanakeun munggah haji. Ya. Tong nyaah-nyaah da kabeh oge nu Allah titipan ti Allah. Cek Allah munggah haji ya. Ulah kieu aduh nyaah yo pake munggah haji mah duit tah ulah kitu. Manfaatkeun harta teh nya dipake ibadah ka Allah. Ulah dipake ngalajur nafsu ngumar amarah kade. Tah pokona mah kawajiban-kawajiban ku urang kedah dipidamel. Lamun urang hayang salamet. Jadi lamun urang teh mah henteu midamel kawajiban berarti urang hayang cilaka. Sabab ngaran wajib teh dipidamel, diganjar, ditinggalkeun, disiksa. Kaduana hukum teh aya hukum sunat. Sunat ceuk sara. Nyaeta patokanna teh mayusabu ala fa'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Hartosna di mana-mana perkara lamun dilakonan diganjar, lamun ditinggal henteu disiksa. Seperti salat sunat gitunya, sedekah, puasa sunatnya jeung rea-rea ti eta. Laksanakeun ku urang sunat teh. Sabab sunat teh jang namal fardu. Pan engke teh di akhirat pangheula-heulana ditanyakeun teh fardu heula. Nya pangheula-heulana dipariksa teh amal fardu heula. Terutama amal salat. Cek Gusti Allah ka malaikat, "Hei malaikat, pariksa amal salat farduna eta jalma." Dipariksa ku malaikat teh. "Gusti geuning ieu kohok amal farduna. Kurang sampurna." Cek Gusti Allah, "Tinggal sunatna." Ditinggal teh sunat ku malaikat. "Gusti ieu aya sunatna." Cek Gusti Allah, "Tamalkeun kana fardu." Tamalkeun salamet eta jalma. Tapi cek malaikat teh, "Gusti geuning ieu kohok farduna." Ditinggal sunatna, ieu sunatna ge sami teu aya kohok. Cek Gusti Allah, parekoskeun leungeun jeung sukuna eta jalma alungkeun kana seuneu neraka. Lung dialungkeun. Tah jadi sunat teh keur namalan fardu. Keur namalan eta teh, keur namahan ganjaran nya. Matak sing daraek sunat teh. Salat sunatna nya, puasa sunatna. Naon wae pasunatan-pasunatan pidamel ku urang. Ya. Insyaallah ya, bakal bahagia eta jalma. Sabab cek Allah geuning hadis qudsi nguningakeun la yajalul abdu yataqarrabu alayya bin nawafili hatta uhibbahu. Henteu eureun-eureun abdi kaula mideus ka kaula ku pirang-pirang sunnah, maka kaula mika cinta ka eta jalma. Di mana-mana jalma geus dipika cinta ku Allah, pangjagana maka bakal dijaga diraksa paningalina, pangdengena, pangucapna, bahkan hatena ku Gusti Allah bakal dijaga diraksa tina sakur-sakur dosa. Nah, matak pidamel sunnah teh, salat tahajudna, salat duhana, kade eta teh. Nya keur mah hukumna sunat muakkadah salat tahajud teh. Sok pidamel salat tahajud sabab geuning mungkin di akhirat cenah geuning aya hiji golongan anu asup ka surgana lewat luhur nya ngarapung teu lewat lawang sehingga
para malaikat ge aneheun. Cek malaikat, "Hei golongan jalma, ari anjeun golongan naon? Batur arasup kana lawang ka surga teh ari anjeun lewat luhur haliber jiga manuk." Cek eta golongan, "Hei malaikat, na maneh teh apal kitu? Kaula teh golongan jalma anu keur hirup di alam dunyana sok salat tahajud." Matak parigawe salat tahajud teh. Keur mah salat tahajud teh matak leuleus hate. Matak jadi ubar kana hate di mana-mana teh hate urang teu as. Insyaallah jalma sok salat tahajud mah hatena teh bakal leuleus nya. Tara salat duha teh. Sami eta oge salat duha teh. Oke, pan di akhirat bakal asup ka surga teh lewat lawang duha. Nya di kerja manu tara salat duha mah moal asup kana lawang duha meureun. Matak pidamel salat duha. Jeung rea-rea ti eta. Sok komo di salat tasbihnya. Kedah eta teh ngajaran salat tasbih pirang bara unggal poe atuh sa minggu sakali tiap malam Jumaah. Pirang bara saminggu sakali atuh sabulan sakali 40 poe sakali. Pirang bara 40 poe sakali atau sabulan sakali atuh satahun sakali nya. Pirang bara satahun sakali atuh saumur hirup sakali. Kudu ngalaksanakeun salat tasbih. Nya sabab geuning aya katerangan power nya bahasana power di mana-mana jelema keur hirup di alam dunyana teu pernah salat tasbih kaburu maot paur maotna cenah kitu paur dipaurkeun jeung mah kaasupkeun ngaguguyonkeun agama kadenya bisi teu acan salat tasbih tah umur geus cuet ka hareup geus kolot salat tasbih teu acan pernah kade tah rugi engkena matak laksanakeun salat tasbih tah jadi simpulna atuh sunah-sunah pasunatan kedah dipidamel ku urang ya sabab sunnah teh dipidamel diganjar memang nya henteu dipidamel teu naon-naon teu matak disiksa henteu kan pedah ngajadikeun ganjaran keur urang keur namahan amal urang aduh nya dari ngagugu nafsu mah horea moe atuh ibadah teh sedangkan saur Kangjeng Rasul itu jalma anu ngagugu nafsu pasti bakal cilaka jalma anu henteu ngagugu nafsu insyaallah bagja. Sakumaha doan Kangjeng Rasul la yusallu ila jannati ila birtikafil masyafati wala yusallu ila nari ila bi ta'atufis syahawati. Moal nepi eta jalma ka surga kecuali eta jalma ripuh dina masalah ibadah. Tegasna mah teu nurut kana hawa nafsu. Bakal nepi ka surga lamun jalma teu nurut kana hawa nafsu. Nafsu wegah, nafsu hoream jeung rea-rea ti eta. Jeung moal nepi eta jalma kana neraka kecuali jalma anu nurut kana hawa nafsu. Matak lamun jalma nurut kana hawa nafsu pasti bakal cilaka. Aduh, wan surganya Rasul ning man khalafa hawahu kanat al jannatu ma'wahu wa man ata'a hawahu kanat jahannamu maswahu. Sing sabae jalma anu nyulayaan hawa nafsu maka eta jalma bakal ka surga. Tempatna teh surga. Tapi lamun jalma nurutkan hawa nafsu maka tempatna seuneu neraka. Naudzubillahi min dzalik. Jadi wihan deui sunnah teh nyaeta lamun dilakonan diganjar, lamun ditinggal henteu disiksa. Ngan pedah keur namahan amal urang. Lamun dilakonan mah hebat luar biasa. Nu katiluna hukum haram. Ya ieu hukum haram ya. Hukum haramnya nyaeta mayusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala pa'lihi. Hartosna di mana-mana perkara lamun ditinggal diganjar, lamun dipigawe disiksa. Nah eta mah haram. Ya. Sauihna tina wajib. Haram lamun ditinggalkeun diganjar, lamun dipigawe disiksa. Seperti zina, nya zina naudzubillah nya. Pangbadag-badagna dosa sugan mah jinah mah nya komo jinah muhson mah geuning jinah muhson anu sabaro saawe geus boga salaki lalaki geus boga pamajikan ngalaksanakeun jinah naudzubillahi min dzaliknya dosa lagi badag pisan eta jinah muhson mah saingga cenah geuning jinah muhson mah kudu di paledogan dihukumna teh nya ku batu-batu laletik cenah geuning di ieu nya teu ka maotna teu ka paehna cenah geuning jinah muson mah paledogan di siganya dihukumna teh pami jinah lain muson mah dicambuk gitu
dicambuk ku 100 cambukan pamita lepat gitu. Hukumanna teh ageung, nek jinah muson nek lain jinah muson sami wae. Kan ari jinah muson mah agung pisan siksaanana. Saingga ke neraka cenah geuning bakal bau luar biasa. Bau kusaha? Bau ku jalma-jalma anu keur hirup di alam dunyana jinah muhson. Gitu makanya enak sloba nu kalar itu teh jinah teh. Masing diraksa ku Allahnya urang sadar ya. Amin. Kaduana maling sami maling ge dosa. Mabok sami mabok oge dosa nya. Bahkan mabok ke cenah geuning koncina sakur-sakur kagorengan tina mabok teh. Ulama barsiso ge ini cilaka sababna mabok. Gitu nya dijebak ku setan. Riwayatna mah kitu dijebak ku setan. Lamun hayang seperti ibadah kaula cek setan cenah ngarupakeun kiai teh ya, ngarupakeun ulama teh ya. Kudu maehan ka hijina, cek barsiso mung maehan mah. Atuh kudu jinah mung jinah ge sarua dosa gede. Atuh mabok we. Cek barsiso rada enteng ieu mah. Tuh. Ya, mata kana dosa mah ulah ngap enteng, ulah leutik ieu dosa ieu mah entong nya. Sabab mun jelema ngap enteng kana dosa, pasti bakal migawe dosa. Tabar siso ge ngap enteng kana jinah, kana eta, kana mabok. Nah, sehingga eta barsiso mabok. Nya geus mabok mah ning jinah ongko, maehan ongko. Matak mabok teh koncina sakur-sakur kagorengan. Jauhan mabok oge. Nipu jeung rerea ti eta nya pokona mah paharaman jauhan ku urang. Sabab lamun urang migawe paharaman matak teu asa teh. Nya, teu asa teh urang teh bedegung hirup urang teh lamun urang migawe paharaman. Jadi paharaman teh sakali deui lamun ditinggal diganjar, lamun dipigawe disiksa. Nu kaopatna hukum makruh ceuk sara nyaeta mayusabu ala tarkihi wala yuaqabu ala fa'lihi. Eta makruh disebutna. Nu hartosna mah di mana-mana perkara lamun ditinggal diganjar, lamun dipigawe henteu disiksa. Nya, pamakruhan teh seperti ninggal parji pamajikan. Bari teh pangabutuh nya, atawa madar bau-bauan. Jeung rea-rea ti eta nya, pokona pamakruhan ku urang jauhan. Bari ngajauhanna karena Allah. Samada urang ngarokok, urangnya cek urang teh rek eureun ngarokok, tapi niatna karena Allah. Saja ngajauhan pamakruhan, lain karena dicaram ku dokter lain. Ieu mah karena Allah we eureun ngarokok teh jadi ganjaran eta teh. Nya, ngeureunnan barang makruh teh. Lamun dipigawe henteu matak disiksa ngan pedah dipikang ewa ku pangeran. Makruhun bahasana makruh teh anu dipikang ewa. Gitu. Ulah atuh, ulah dipigawe anu dipikang ewa mah nya. Eta makruh. Jadi saya nama ulah we barang makruh teh ulah dipigawe nya. Kalimana hukum wenang. Hukum menang. Nyaeta hukum menang mah la yusabu ala fa'lihi wala yuaqabu ala tarkihi. Hartosna di mana-mana perkara lamun dipigawe henteu diganjar, lamun ditinggal nya henteu disiksa. Dipigawe teu diganjar nya. Ditinggalkeun teu disiksa. Eta hukum menang. Sabodo rek migawe rek moal gae kumaha maneh we. Tah kitu hukum menang mah nya. Sabati emam. Barang emam rek dahar rek moal kumaha maneh we. Ngan lamun tujuanna urang alus mah sapertos urang barang emam, cek urang teh urang rek barang emam ngarah kuat ibadah ka Allah. Ngarah kuat salat, ngarah kuat ngaji. Insyaallah jadi ganjaran eta. Migawe perkara wenang teh. Lamun teh mah urang rek dahar supaya kuat migawe maksiat seperti nonton dangdut atau jeung rea-rea ti eta. Eta ngajadikeun siksaan pasti eta teh. Nyatak hukum menang mah kumaha tujuan urang. Dianggo wae sae eta barang wenang teh insyaallah ngajadikeun ganjaran. Dianggo wae awon meureun nya ngajadikeun siksaan keur urang. Tah jadi wih dikanu tadi hukum teh aya 5, hukum wajib, hukum sunat, hukum haram, hukum makruh, hukum menang. Disebutnya eta teh hitob taklif. Matak dina hitob aya 2.
aya hitob taklif aya hitob wado. Hitob taklifna nyata wajib sunat haram makruh wenang. Hukum wadona syarat sah sabab basid mani gitunya. Hadirin rahimakumullah, tasaur tadi tina sapalih kamuliaan jalma mukmin teh nyaeta jaujatun muwafiqatun, nyaeta pamajikan anu ngamuwafaqatan, anu ngakuran kana hukum-hukum anu disampaikan ku Kangjeng Rasul, nyaeta hukum syarat teh ya. Eta ngajadikeun kabagjan keur jalma mukmin. Panaya keterangan yang mastapadal mukminu ba'da taqwallahi khairun lahu min jaujatin solihatin. In amaroha ata'athu wa in nadoro ilaiha saratu wa in aksama alaiha abarrathu wa in goba anha nasohathu pi maliha pi nafsiha wa malihi gitu. Saya tanya. Jadi hartosna teu henteu ngalap faedah jalma mukmin dina sabada taqwa ka Allah kana anu leuwih alus tinimbang bojo anu solehah. Aduh. Bagjanya boga bojo anu solehah. Bojo solehah teh nu kumaha cenah caseuk di dieu mah di mana-mana marentah in amaroha ataathu, di mana-mana marentah si salaki ka pamajikanana maka taat turut eta si bojo ka salakina. Ya, marentah naon wae salakina maka kudu nurut ka salaki asal parentahna ulah keluar tina jalur hukum syara. Nya kitu mah nitah dosa ulah. Nya oge salaki nya nitah ulah, nitah mau misal nitah nipu ulah diwaro. Ai nitah salah mah. Ieu mah nitahna bener ceuk syara maka kudu diwaro. Masa kumaha katerangan yang ayanya. Yastaghfiru lil mar'ati al muti'ati li jaujiha atoyru fil hawai wal hitanu fil ma'i wal malaikatu bis samai wasyamsi wal qomarnya. Jadi bakal mangmentakeun hampura pikeun awewe anu taat ka salakina, anu turut ka salakina. Nyaeta manuk di awang-awang, wal hitanu jeung pirang-pirang lauk di cai. Eta bakal mangmentakeun hampura keur awewe anu nurut ka salakina. Manuk nya teras lauk anu aya di lautan, anu aya di cai gitu. Wal malaikatu jeung malaikat anu aya di langit. Wasamsu wal qomaru panon poe bulan ya. Nah, eta bakal mangmentakeun hampura. Madamat fi ridho jaujiha, dina salagi eta si awewe aya dina ridho anu jadi salakina. Nah, matak teangan kan ridho anu jadi salaki teh. Nya eta teh matak ngajadikeun ganjaran, matak ngajadikeun kabahagiaan keur urang. Sabab mangmentakeun hampura atuh. Nya lauk anu aya di lautan, manuk, malaikat, nya panon poe bulan mangmentakeun hampura. Insyaallah tah bakal ngajadikeun kabahagiaan keur eta awewe. Matak sing nurut ka salaki teh ulah ngabangkang. Naon wae parentah salaki ku urang laksanakeun. Ya asal ulah ngalanggar kana aturan-aturan syara. Ya. Bahkan ning ya keterangan saur ba'duhum sapalih ulama wayan bagi lil mar'ati al khaifati minallahi ta'ala an tahida bi taati jaujiha wa tatlubu ridahu bahwa jannatuha wa naruha. Pariyogi misti ka hiji awewe anu sieun ti ku Allah taala nya nya bener-bener dina taat ka salakina. Sing nya bener-bener dina turut ka salaki teh jeung nyuprih kana karidoan salaki. Naon sababna? Bahwa jannatuha, maka sanyana salaki teh eta surgana awewe jeung narakana awewe. Matak lamun teh mah hiji awewe taat ka salaki, insyaallah surga bagianna. Lamun awewe misalna goreng ka salaki, neraka bagianna. Ya. Gitu. Bahagianya lamun eta awewe bisa taat turut kanu jadi salakina.
surga bagianna surgana awewe mah nyata ridona salaki, neraka awewe benduna salaki. Jadi lamun teh ama salaki henteu ridho ka eta awewe cilaka eta awewe nya cilaka lamun teu ridho salaki. Tapi lamun ridho mah bagja eta si awewe nya si awewe teh bagja lamun teh ama aya dina ridho anu jadi salakina. Aduh nya tak sing ada luwes ka salaki teh kade. Ulah bongkena salaki teu boga ulah bongkena salaki teu bisa usaha ngarewel nyarekan wae tak ulah kitu nya. Sok lamun hiji awewe hayang ka surga sing alus ka salaki nya, sing nurut kana jadi salaki. Sing taat ka Allah, sing taat ka Rasulullah. Eta kuncina surga masa kitu. Ya. Pan geuning aya keterangan, ida salat al mar'atu khamsan wa shamat sahroha wa hasanat farjaha wa ta'at jaujaha. Ya. Kila laha udhuli al jannata min ayil babi syi'ta. Nu hartosna di mana-mana salat hiji awewe 5 waktu, salat nu 5 waktu jeung puasa eta si awewe jeung ngaraksa kana parejina eta si awewe nya. Jeung nurut eta si awewe ka salakina. Maka dina katerangan udhuli al jannata kudu asup maneh ka surga lewat lawang mana wae heg. Ya. Lewat mana wae heg wae. Jadi intina mah taat ka Allah, taat ka Rasulullah, taat ka salaki, maka eta si awewe bakal asup ka surga. Matak sing nurut kan jadi salakinya. Jadi cirina istri solehah teh di mana-mana marentah salaki ka pamajikanana maka sok nurut. Kaduana wa inna dorot ilaiha sarothu. Ya. Di mana-mana ningali eta salaki ka pamajikanana maka eta si pamajikanana sok sarothu, sok ngabungahkeun. Senyum. Pokona ngabungahkeun ka salaki teh. Ya. Di mana-mana si salaki nempo ka pamajikan maka si awewe sok ngabungahkeun kanu jadi salakina. Lain jam madud jam motrot lain ya. Ieu mah jam motrot teh kitu tah. Ka nu jadi salaki teh. Ulah eta teh nya teu meunang lamun jala si awewe jam madud kanu jadi salaki maka dilaknat ku Allah. Maka ieu dina bebandu Allah, maka dilaknat ku malaikat. Ulah sok jam madud. Kudu bisa ngabungahkeun kana hate salaki. Di mana-mana ningali salaki ka pamajikanna maka eta si pamajikan kudu ngabungahkeun. Pan aya katerangan geuning nya. Di mana-mana si salaki melong ka pamajikanna, si pamajikanna melong kana jadi salakina papelong-pelong, maka Gusti Allah bakal ninggal ka eta salaki jeung pamajikan kalawan ninggal rahmat. Di mana-mana di rahmat insyaallah bagja eta si pamajikan jeung salakina. Nya ku papelong-pelong hunggul eta teh. Oge di mana-mana si salaki atau pacakel-cekel si salaki jeung pamajikanana pacakel-cekel maka bakal maluragan dosa-dosana eta salaki jeung pamajikanana dina sela-sela ramona. Jadi eueuh deui di mana-mana si lalaki ningali ka pamajikanana maka eta si pamajikanana sok ngabungahkeun kanu jadi salakina. Katiluna oge di mana-mana si salaki sumpah maka sok tepat eta si awewe. Cik salakina teh nyai akang sumpah lamun teh mah nyai midamel anu misalna midamel maksiat, midamel dosa akang teu ridho ka nyai. Maka eta si awewe teh tepat. Ya, teu daek ngalanggar kana sakumaha larangan ti anu jadi salakina. Kapungkur aya hiji istri solehah geuning nya cek salakina nyai akang bade damel. Lamun teh mah akang nuju damel omat ulah kaluar ti bumi nya jeung ulah ngasupkeun lalaki lain mahram. Mangga cek eta awewe teh. Nya teras angkat teh eta si carogena teh. Tah tos lami aya tamu ka eta istri teh. Ya, aya tamu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aya naon ieu teh? Nyata cenah bapa anjeun teh teu damang, wayahna kedah ka itu. Cek saya istri solehah moal tiasa. Nah make moal tiasa sabab tadi caroge abdi ulah keluar ti bumi. Kieu daguan salaki abdi.
Wih, teu sila datang deui eta si tamu teh. Ayeuna mah cenah bapak anjeun teh pupus. Cek eta istri bari sedih-sedih oge teu tiasa. Teu tiasa ka itu abdi teh sabab teu aya caroge. Jeung ku caroge ulah kaluar ti bumi tadi oge. Cek saliwat mah juga goreng eta teh, padahal teh sae. Sehingga kariwayatkeun geuning eta si bapana eta istri teh asana bade disiksa di alam kuburna jadi henteu tulus. Naon sababna? Sabab ngabogaan budak anu solehah teh. Ngabogaan budak anu nurut ka salakina teh. Ringkeskeun wae oge di mana-mana teu aya salaki di imahna maka si eta awe ngajaga awakna jeung ngajaga harta salakina. Kade ulah bongkena salaki wah. Nya mungpang mungkung nya kaluar ti imah. Komo bari gigindingan mah wah. Cilaka gigindingan sesengitan kaluar ti imah bari teu aya izin salaki. Cilaka anu kitu mah nya. Aduh gitu. Ulah kitu nya. Loba geuning nya. Kayak dina neraka. Ini hadis ini nguniakeun ittala tu bin nari paro ayatu aksaru ahliha. Ya, ningal kaula dina neraka mangloba-lobana ahli neraka teh awewe. Ya. Nah, cenah make kitu hiji ku sabab saeutik taatna ka Allah. Dua saeutik taatna ka Rasulullah nya. Katilu saeutik taatna ka salakina. Nya. Teu nurut ka salakina. Kaopatna nyaeta sok loba gigindingan. Anu lain jang salaki. Kaluar ti imah gigindingan sesengitan. Ulah eta teh gigindingan sesengitan mah hareupeun salaki kuduna oge lain kaluar. Eta teh bisa kasup neraka engkena ya. Matak pantes dina neraka teh lobana awewe. Aduh. Tah jadi wih deui di mana-mana teu aya anu jadi salaki maka kudu bisa ngajaga awak jeung harta salaki. Tah eta istri kasupeun istri solehah teh ya. Istri solehah teh di mana-mana marentah salaki ka pamajikanana maka sok nurut asal ulah parentahna anu salah cek sara. Kaduana di mana-mana ningali salaki ka eta pamajikanana maka sok ngabungahkeun eta anu jadi pamajikan ka salakina. Katiluna di mana-mana ngalarang sumpah salakina ngalarang ulah migawe dosa maka eta si awe tara ngalanggar kana larangan ti anu jadi salakina. Kati opatna di mana-mana teu aya eta si salaki ti imahna awe maka eta si awe ngajaga awak jeung hartana. Ta eta kalebetkeun istri solehah. Mudah-mudahan we kitu nya bojo-bojo urang masing nyaranteun istri anu solehahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, gitu. Ringkeskeun wae nu kaduana nyaeta kamuliaan keur jalma mukmin teh berjamaah. Ya salat berjamaah. Tapi keur pameget kade berjamaah teh. Istri makan bae nya. Salat we di bumi lah disepen. Nyumput istri mah salatna. Ya salaki we sing taat. Insyaallah ngabanding kana ganjaran berjamaah laki di masjid bahkan lebih mungkinnya. Oge katiluna nyaeta tatangga anu mika cinta ka eta jalma mukmin. Ta eta teh kamuliaan keur jalma anu ke jalma mukmin ya. Tatangga mika cinta ka eta jalma. Nya panginten pangna mika cinta berarti alus kalakuan urang ka tatangga. Mata kade jeung tatangga teh ulah pabaeud-baeud. Ulah silih musuhan ka adenya. Rugi atuh urang ayeuna ibadah hantem-hanteman ari jeung dulur jeung batur jeung tatangga teu akur mah rugi. Itu rugi cilaka eta teh. Sakumaha ibadahna saperti ahli langit cek paribasana tapi lamun goreng jeung dulur goreng jeung tatangga cilaka we anger kitu nya. Matak ulah goreng kade. Nya Islam jeung Islam mah dulur kade. Ulah sampai ka papaseaan. Masalah naon wae pokona mah ulah sampai ka pasea. Sabab Islam jeung Islam teh dulur. Di mana-mana Islam pasea maka bakal cilaka eta jalma. Ya. Cilaka. Kade sing akurinya Islam jeung Islam teh ulah papaseaan. Tarupina panginten moal seueur anu disaur insyaallah kapayuna urang tetelakeun deui. Nya. Rupina disikapeun sakieu wae nya. Tina sapalihna kamuliaan jalma mukmin teh nyaeta hiji pamajikan anu ngakuran kana syara, kaduana salat berjamaah, katiluna
Nyaeta tatangga anu mika cinta ka eta jalma. Rupina dicekapeun sakieu wae kirang sinar ngalangkungna pamugi kersa ngahapunten. Eta maleres tina hukum lepatna tina kabodohan pribados. Mudah-mudahan Allah ngahapunten sareng mudah-mudahan Allah nampikeun amal ibadah urang sadaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rupina ditutup ku akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.